Prayogo, kau pasti sudah lama mampus. Sekarang rasakan. Semua keturunanmu yang akan menerima pembalasanku. Wah, doangna si lampir bangkit deh. Ini nggak bisa diantep gini. Waduh. Kenapa hatiku berdebar-debar seperti ini? Oh, Ilahe. Dayang-dayang Donggala. Om Ilahe, golong-golong jeung bala-bala. Ingsun matek aji kaca benggala. Lasun kudu beluk meong kesrek sagala. Rep sirep. Setan dedemit perewangku. Rep sirap. Rangda jendol segede beureut. Terang benderang paningalku. Berdebah. Lampir. Mau apa kau? Beraninya memanggil aku. Tuan iku naon yang kasih ya? Letik karaksialna. Lancang. Aing Otong Neto, murid Aki Sugiono. Mau apa? Aing ngendek ngebejaan doang kasih ya. Batalkeun niat sia nurek numpas ka katurunan Kyai Ageng Prayogo. Mendingan kene sia dagang kocar wipi ku arima, mun teu laku. Keparat. Obat sia lampir, sancan sinyal balik dekat 3G. Ngomong apa kau? Atuh ngomong Sunda lah, dasar goblok sia. Lancang. Ya, dengekeun. Lamun sia masih kitu bae, aing ieu nu bakal nyabet-nyabetkeun sia ka tiang listrik. Berdebah. Aku robek mulutmu. Kabur sia ka ditu. Otong Neto gitu loh.